Aya Mang Aen. Bade ka mana Mang En? Mereka dia badai nagih hutang. Oh, nya euy ieu ge nya teh digugulung kenang teh dek alus. Ieu na ieu Mang euy goreng ning tuh bararocok kulitna teh jeung lah sorana buan ieu mah kulit atulah kulit emeh euy goreng. Sanes nagih badai naroskeun kenang. Ieu badai nagih hutang ka dieu peryogi duit. Oh, nya ieu teh kenang teh butut, Mang ti kamari oge ya gedugna ya goreng ya gedugna teh tah. Kulitna ieu teh butut nu handap euy ka baseuhan ieu teh. Ngan pada ada sok ditu nawe sok ditakolan ieu. Tah, teu ngempring ieu teh teu ngempring. Sanes naroskeun kenang. Butuh duit ka dieu teh. Kulitnya kulit euy ieu ge anu kesena teh. Alus nama kulit muning eta teh euy mun aya mah. Iya teh mun aya mah kulit muling, ieu mah kulit duka naon kulit sapi meureunnan ngan katiisan ieu teh goreng pisan aing aduh aing. Teu kamari oge eta mah euy teh soal kulit teh neneangan. Mani lieur sih aing aduh aing lieur dengan kulit teh aing itu ge aya nama euy di ditu teh. Aya kulit eta sapi ditongoni ngan atuh tinu kurban sih teh dek dipake. Da ngora kitu ngora ituna bakal Sanes naroskeun kulit. Badai nyanan teh peryogi duit ka dieu bade nagih. Oh, nya teu make gaji, memang mun gajihan mah nya tah ieu teh gara-gara make gaji, aya gajihan matak bae wae teh meureunnan Bang. Heeh, da tadina teh dipiceunan meureun gajina keur di widangna gitu si kulit teh jadi baseuh wae. Tuh, jadi goreng kana ayeuna teh. Sanes kitu peryogi duit ka dieu teh. Bade meser ketu. Aya di ditunya kulit alhamdulillah tuh mah ngeukeun we lah. Ai kitu mah nya urang saling we Mang, kan ieu dijieun mun aya kulit mah di ditu. Kulit naon Mang di ditu? Bade meser ketu. Nya kan aya di ditu Mang. Ngan kulit naon kahayong mah kulit muning, kulit naon kulit sapi di ditu Mang. Teu aya kulit di ditu mah. Peryogi duit kanggo meser ketu. Nya aya di ditu mah kulit di ditu mun kan urang canak we sasarengan ke ka ditu. Butuh pisan Mang, karo butuh pisan di kamari milarian. Sanes kitu henteu Wios weh. Nya ke sareng abi atuh sareng dicanak. Henteu da teh peryogi ieu. Peryogi artos sanes ieu. Nya kan dicanak ku abi aya mah di ditu 6 atuh. Waduh entong. Nah, ning ngomong tadi aya cenah. Sanes peryogi ieu, peryogi kulit ieu mah. Peryogi duit. Kulit aya di ditu kulit aya lin. Henteu teh aya Wios.